Neng, endek curhat euy. Nah hanya di zaman kiwari loba jalma kawasato teu sirikna mah jiga anjing. Tapi teu kabeh eta mah oknum. Jalma anu masih keneh atawa oknum masih keneh nguput lampah di anjingeun. Malahanan mah aya tapi kalakuanan teh ngaranjah kebon batu teu sirikna mah digali. Zaman edan sugan anjing hampura we bisi kuring salah ngomong nyeng. Tah ieu pengalaman kuring teh dengekeun nyeng. Ise bojo akang anu geulis ku akang dikantunkeun deui. Tah akang bade kadayeuh. Isin ku palurah tos nanaroskeun bae sambetan urang anu tilas urang kawin. Geus 6 bulan. Tah lamun kabang emok mah wah geus anakan tah. Cik kayak deui we atuh. Rek kumaha deui? Cik kopina heula atuh ah. Tapi nya era ari teu dibayar mah. Ih, tah tapi ditinggalkeun ku akang. Kade ulah salingkuh. Ih, saha nu salingkuh? Bisa wae. Ih, nya percaya atuh nya salingkuh teh pokona mah ise kudu satia. Pasti atuh kitu mah. Nya satia teh salingkuh ti akang. Ih, keureuy wae akang mah. Ulah kitu. Tah kitunya akang rek angkat ayeuna. Tapi kade ise di bumi cing bisa dipercanten. Gelis bojo akang angkat. Assalamualaikum. Hati-hati. Kajun balik ngali kincing kajun Neng, isu. Bayar koperasi. Nah, itu Tapi ngojek lagi. Net, mana geus 3 bulan can bayar iuran koperasi? Oh, mang hampura Boro-boro jang mayar. Rieur ah, kureda segala-galana. Hei, Mang Buruy. Hei, Mang Buruy. Mang Kardun. Biasa anter kadayeuh. Pada moro kopi. Wah, komisi ya, Mang. Pasti kopi. Kokore pi duit. Komisi. Astagfirullahaladzim, buru was bilang anjing sarkowi, budak-budak amung. Di mana? Lain gebah hati yus. Mus, di balai dok batu, ngantes yun, sakowek-kowek nak kana bitis, amung. Hari anjingnya tuh pernah loyus. Kalau mikiran anjing, bang amung tuh pikiran mah, oh, tiga-tiga. Yus. Kemana?
dia. Sedaharsan. Rezeki anak sultan. Lain dia mah karunya kamang amung jeung udag-udag anjeung Mang Sarkowi. Mun sagawak-gawak mah pisan. Kok apa tuh kejadian kemarin? Waktu anjing Mang Nunut? Hah? Nah, kunaon kitu? Jeung anjing Mang Nunut? Kang, nyanyiin Kang. Nyanyi Kunaon ari Akang? Kalaunan atuh Kang. panas atuh ieu teh. Ih, sidikan ditiisan eta teh. Mainnya panas. Hate Akang nu panas nih. Panas kunaon ari Akang? Ku anjing nasi Mang Nunut. Nah, kunaon kitu? Ye, Akang mah janji ye. Sumpah nage ye. Lamun acan rup ku padung, rap ku lemah oge, moal oleh panasaran. Eta anjing si Nunut, lamun acan dibanting, dipikeun ka kocor mah. Nya sabar Kang, ayeuna menta pertanggungjawabanana. Wayahna, Nya, Nyi Haji kan nya. itu Nya tuh Kang abi permios. bejakeun. Oh, nya. Bejakeun nya, ka si nya, Nunut. nya keun ku abi dibejakeun. Imah manehna Nya. jadi jaminanana. Nya, Manehna si nama rantong Nya. satungtung eta kebon Nya, suhu Kang. kurang Nya. diberesan. Nya ku abi dibejakeun. Nya. Aus. Nya. Nuhun nyanyi. Nya atuh. Nya Kang abi atuh permios nya. nyanyi aduh. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Jam kro ngaran teh Bang. Nya, Nah, kro. urang latihan ayeuna jam kro, latihan nulis misulna jadi lengser. Jadi lengser? Nya, nya, Ji. sok turutan. Nah. Adeg-adeg nanu hade. Kadinya. Sampai nang kadinya. Ka dieu. Ye. Halus kuda-kudana hormat ka hareup. Pantep. Tong ngarodon. Rengkuhna nu bener. Tah, apa sakitu? Apa kun sing bener. Ayeuna meh leuwih hade, tah kuda-kudana. Sok ayeuna ka Kang Yus diajar latihan silat, meh kuat tah. Siap. Suku teh, nya. Siap Ki. Apa Ya Kang cara Yus? tinggi dah kudu pantas. Tah, eta. Para ketemu bobot. Kumaha Kang? Sok turutan. Pasang, Sok regepkeun. sang serong kita. Bener. Sing atap. So. Tembak ke kanan. Wah. Terus. Bisa tuh. Bisa. Aja. Sok. Haus. Ya. Tuh, tadi gitu deh. Pakai. Siap. Siap Kang. Biah Mang Nunut kamarana si laing teu tanggung jawab sia kebon uing digalih ku anjing maneh. Di Haji Suha. Aya naon di Haji? Lain urusan maneh heboh sia teh. Yeh, Ji. Pocan hangur. Lain urusan marane, lain urusan ibu-ibu. Ih, aya nama di Haji jadi urusan kaula. Di Haji, ye. Amun di Haji tengah memulai bahasa Indo, bahasa urang, bahasa Sunda. Ya, benar tuh ibu-ibu. Benar. Ibu-ibu, urang mah urusan jeung marane, aing mah urusan jeung si Iwa. Iwa, nyumput di dieu maneh teh, salaki maneh ka mana si Nunut? Ka mana? Haji, ini asara rewas. Aya nu tiasa dibantos gitu di Haji. Anjing maneh ngaraja ka kebon aing, bejakeun ka salaki maneh. Ieu mah jadi jaminanana. Maneh jeung salaki maneh geura ingkah ti imah ieu. Inget, lamun maneh hayang gancang ka imah ieu deui, beresan kebon suuk kami. Gustin Agung Ari Abdi Pimpinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah. Koperasi. Pak Lurah, hapunten sacan tiasa mayar sapetan. Duh,
Iya ge namanya pada kadaya. Sok sing hasilnya ulah wakamulah can menang mucak ilmu. Pasti Pak Lurah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lurah. Burung. Jadi, Pak Lurah. Ayo batu kemon. Komisi. Doakan ya. Darung akeun. Siap. Hasil. Ayo doakan. Hati-hati. Iya, Kakang, sabar. Buru rusuhan. Kau atuh. Tapi, keselamatan cara biarin, mana sih? Ini atuh. Beres-beres. Bekas. Aing mangkeuy. Di nomor urang teh satu puluh dengean teh. Bapak naon gitu dedengan kan. Emang kunaon gitu. Euy ingat tuh nya Jadi kalau sarese nggak kalau pada dengan kalau batin anjing yang murah teh ieu mah. Oh, mantak ngarawingkeun kana ceuli tah. Anjing teh. Heeh. Mana loba anjing. Aya, nah balik deui ya. Masih anak tinggalin jadi tuh balik deui. Dut. Tadi teh asa bener pisan eta mah euy. Aya laki nu abus. Jika nama keur maling. Tukun kaca. Bubur suku. Lu bener. Urang ngadak sedep we Allah na kita. Orang ada nyemah eta mah. Lain kali saya beda. Eta tadi soalna cicir hilang dulu. Tapi heueuh, Ruy. Ieu teh nu bener, ieu teh Benar. Arti eta pamajikan. Itu satya tuh. Udah jauh ada penampilan anak itu mah rapi sama kieu. Amutnya Barela bantuan pokoknya mah urang. Susul kan itu. Ayo, ambil. Bantuan. Hajar mana? Waduh, mana mah kita mah dihina, ada mah dona. Anjing ka mana? Kontrol aja. Kuman. Buka, Dek! Buka! Buka! Buka, Dek! Saya buka, Don, langsung ke jalan. Carak dalam lagi ya. Kita ya Allah, pamajikan kadurung, ima kadurung kaduhung mata rapi heula gedingan mah Allahu Akbar. Eta pengalaman kuring teh. Cing, aya bong bolongan di maneh nying. Ngomong atuh sia teh nying. Dasar sia mah cicing wae nying. Dasar si